wilujeng sumping deui di channel YouTube-na Rifa Nur Alfiah. Tadi dinten abi hoyong nyandakeun hiji fakta, hiji kanyataan di balik filmna Marsha and the Bear. Pasti aranjeun tos terang film Marsha and the Bear, film anu pikasadeun lucu, anu kadang-kadang nyieun kesel gitu nya ku kalakuanna si Marsha and the Bear. Tah, dina film Marsha and the Bear teh aya hiji murangkalih anu diasuh ku biruang. Beruang disebutna biruang atawa ontohod lamun beruangna beruang madunya. Tah dina film eta teh si Marsha digambarkeun karakterna teh lucu, pikaseurieun, seueur akal, pinter tapi hese dicarek. Tah dina film eta teh si Marsha hirup jeung biruang oge jeung sasatoan anu sejen. Aya samodel embe, hayam, aya bagong kitu nya. Tapi si Marsha henteu hirup jeung manusa. Si Marsha teh hirup di tengah leuweung, pokona mah di tengah leuweung, tah manehna hirupna jeung sasatoan. Dina film anu lucu eta aya fakta anu nyieun urang maruringkak. Jadi cenah ieu mah wallahu alam ya. Cenah si Marsha teh kapungkurna teh murangkalih anu nya sapertos urang kitu, murangkalih alit sapertos murangkalih urang. Anu lucu, nu pinter, sapertos dina karakter filmna. Tah si Marsha teh hiji mangsa, hiji waktu nyuhungkeun lalajo sirkus. Nu namina murangkalih nya diajak lalajo sirkus pastina atoh atuh. Urang oge lamun ningali sirkus, ningali debus atoh nya. Nah, si Marsha oge sapertos kitu. Jadi manehna teh antusias kitu lalajo sirkus. Datanglah ka hiji tempat sirkus sareng indung bapana, sareng ibu ramana. Tah, dina sirkus eta teh pastina anteng sorangan-sorangan nya, anteng nyalira-nyalira lalajo sirkus. Lamun nonton sirkus kan urang pasti fokus ningali pertunjukan sasatoan. Ku anteng sorangan-sorangan indung bapana poho lalawora ninggalkeun si Marsha sorangan. Jadi indung bapana jongjon anteng lalajo sirkus, si Marshana abus ka kandang biruang. Dina kayaan sirkus pasti nu ngaranna sasatoan dinu sirkus sok aya kayaan lapar jeung capek. Tah kabeneran si biruang eta teh keur aya dina kayaan lapar. Pas lebet si Marsha kana kandang biruang, nya henteu lila. Biruang eta langsung ngadahar si Marsha. Langsung dimangsa gitu si Marsha teh nya kusabab si biruangna oge aya dina kayaan lapar gitu. Tah, ku ningali kajadian eta, indung bapana si Marsha jadi depresi. Anyanya atuh nya urang oge lamun ningali imah tong buru ningali kitu nya naudzubillah min dzalik. Ningali budak labuh oge jejerewetanna siga kumaha, komo deui ningali budak dina kayaan kitu. Ningali budak di dahar hirup-hirup ku sasatoan anu galak. Tah ku stresna eta, ku depresina eta, indung bapana akhirna maehan maneh gitu. Karena geus teu istilahna mah geus teu sanggup kitu jang naon deui hirup di dunya gitu. Tah nu matak dina kartun Marsha and the Bear can pernah aya nemongkeun indung bapana sabab ngahargaan anu jadi almarhum indung bapana kitu. Matak dina Marsha and the Bear mah tara nunjukkeun ayana atawa ngagamarkeun karakter indung bapana kitu nya. Terus balukarna tina kajadian si Marsha dimangsa di dahar ku beruang eta, dina filmna oge dicaritakeun yen si biruang teh sieun ka si Marsha nya teu mimiti panggih teh dipicun ka leuweung, ka tengah leuweung, akhirna diteangan deui dibawa ka imahna. Terus lamun si Marsha hayang nanaon pasti diturutan. Tah eta teh balukarna tina carita aslina, karena carita aslina si Marshana di dahar, disergap, dimangsa ku beruang. Akhirnya dina caritana teh si biruangna nu takluk ka si Marsha gitu. Tah sakitu caritana teh cenah kisah nyata tina film si Marsha and the Bear. Jadi nu sok lalajo apal tuh kisah nyatana kitu nya. Tong hilap di-subscribe atuh ya, di-subscribe, di-like, di komen. Hayong carita naon deui. Tong hilap lamun gaduh carita horor sok kirimkeun ka dieu. Ieu tah ripahborangan@gmail.com urang nyarita di dieu sasarengan. Bade ngangge bahasa Indonesia sok mangga kintunkeun ke ku abdi ditranslatekeun kana basa Sunda. Hatur nuhun pisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun.